karena nyana menikmati cek jaksa, karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe, denda 100 dinar. Kalau tidak bayar penjara. Wow, kabeh geus areleh kiai-kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas. Di imahna sanggeus tanya teh, kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan. Di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate, barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga imah nu pelit teh ditewak. Tewak sia kajeun hukum aing kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit teh sada pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun kanu berwajib nyana geus gideung bae kasus naon sebenarnya diusulkeun kasus ngambe sate kiai kunyana teh ya dititah, lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetap penjara sebab nyana ngambe sate, kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas, 100 dinar uang emas. Jelema susah. Jagan aing gaduhung eureun di dieu. Boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak, kekeun puguh aing dahar ge. Dahar isuk sore henteu. Pamajikanna geus careurik bae, kakak boga kasus naon? Ngambe sate. Kok kieu deui bisa dikae? Wallahu alam jakeun ieu. Akhirnya kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahan anak. Cek sebagian jaksa ieu teh tetap kudu di penjara kecuali membayar 10 dinar uang emas. Cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe. Ya, cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe. Tanya ka nyana. Sia ngambe tante? Ngambe. Ngeunah teu waktu ngambe? Ngeunah cek nyana. Maksudna ngeunah seungit heueuh. Kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate, bener denda 100 dinar. Wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit teh sa. Jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya. Geus ngambe cenah ieu ditangkep. Didenda ka jeung liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imahnyana haju nincek imahnyana denda. Neuleuh pager didenda. Neuleuh pager, sia neuleuh pager aing. Bagus kan denda. Wah harah tuh jelema pelit ya satan. Jadi lamun kadinya teu meunang deuleu kudu kieu bae tah. Aman. Satpam mangani. Lamun teu kieu satpam anggap denda. Ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum. Ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama, cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap, kecuali kudu dipenjara, kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar. Siapa boga 100 dinar? Henteu. Ieu mah pasang badan cenah. Pamajikanna ceurik. Minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa. Kiai eleh kabeh ku jaksa, kiai eleh. Jaksana jago jasa. Karena nyana menikmati cek jaksa, karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe, denda 100 dinar. Kalau tidak bayar penjara. Wow, kabeh geus areleh kiai-kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas. Pamajikanna jeung anakna kiai bulat boga. Kunaon? Salaki dek di penjara kasus naon cek Abu Nawas, kasus ngambe sate. Seri Abu Nawas. Nah ini makanan gua cek emang. Kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas. Aing kasus-kasus biasa mah teresep cek emang. Ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas. Di mana ku ari? Di sidang can anggeus-anggeus. Kiai-kiai kumaha? Kiai eleh kabeh ku jaksa. Nah sia mantap.
cek Abu Nawas. Iya tandingan aing cek ini. Guys tenang. Datang Abu Nawas adanya. Baik, pakai salana komprang. Sebelah lain. Udang buat jasa Abu Nawas. Oh, pakai sorban. Itu bisa ditanya ku saha. Jangan ada melihat. Tidak boleh melihat saya. Sebab kalau jaksa melihat saya, ntar saya kenakan denda. Jaksa ketunggul baik ya. Jago Abu Nawas. Nusugih naya, kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan, ya masih didenda, ya mas. Abu Nawas dilawan. Tetapi bukan itu, cek Abu Nawas. Urusan memandang kula, guys, kula mabarahan, masalah. Sadaek na lain cek ini. Sadaek na guys kukumaha guys. Ya nek menilai aing kukumaha guys sadaek na aing mabarahan. Oh, kukumaha geus sabodo. Teu aing mah teu kukumaha. Ambeun kelek aing barah. Teu kudu didenda aing mah. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tanggah. Jaksa siunun ka budak wae. Jaksa sieunan. Udah asa wali atuh Abu Nawas emang mah gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharis banyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memuliaan, embung lamun di ngariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al Alim Al Allama Kiai Haji Supendi. Gitu-gitu. Hayang nimang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung. Ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya. Iring-iringan yang budak leutik bae nya mana mata disebut Abu Nawas padahal wali. Nah, kembali ke kasus. Begitu kembali ke coba jelaskan. Naon terjadi? Cak anu sugih teh ya, ieu jelema liwat ka imah kula. Sementara kula keur nyate. Haju eta sate teh bereng-berengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar salamat lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul, hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosong. Woi hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya yang bersangkutan, boga sia 100 dinar. Atuh itu mama kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 kaluar. Hitung, jaksa. Dihitung ku jaksa 1, 2, 3, 4, 5. Bener. Ya, udah 100 dinar. Ada kan? Dia kan? Hah? Kasus ieu supaya tegas. Selesaikan kuari keneh. Kaula dek bayar. Mang mayarkeun si miskin. Didenda-dendaan 100 dinar. Kula nu mang mayarkeun. Diuk musugih tidinya. Jaksa saksian. Ya. Ya. Duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugih nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Breng geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gideg bener. Atuh Abu Nawas dilawan. Balik sia. Balik. Awas jaksa.
namun main cantik awas bisa jaksa ngubrus tidak udah itu udah terbayar dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar